wa nasaruh maka ari jelema-jelema anu arari iman ka nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagiaan naon anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mentak tempokeun batin urang kaditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayuh sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha urang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah tiada nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene Isya masih berjamaah kene magrib berjamaah kene jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya salat rapi puasa rapi zakat rapi puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang ciri ngamulyakeunana wayah muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge wayah rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang macat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah nah iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganana ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa lamun aya nu muludan aya kiai urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah namun urang teh datang urang teh keur nyepelekeun agama Allah ja umat mah ketika diajak ikhlas bener-bener ngagungkeun agama Allah jawara ge siap bae malah jawara nu ti heula lamun aya diajak perang gas kiai mah pandari bae kula ti heula kula mah poe ge masalah geus cak jawara kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah tanggung kula mah paeh ge emang sia berani amat buat aya jasa utang kula geus lah
sudah teh murni teh jawara. Masya Allah. Dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah, wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi. Amun geus murni ngeunaheun, geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. Geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nyahokeun ka Allah teh asmana, nyahokeun Allah sifatna, nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid lati mimiti urang ngaji tijan, ngaji sanusi, ngaji umul barohim. Kabla dituna urang boga guru engke khusus anu nyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang. Tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah ayat naon dalilna ayat dalem lanana. Bener nu ngarizkian salah, nu ngarizkian urang Allah. Gimana ayatna? Ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Jageron dagang pai pancena naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat mah teu bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel keneh salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Tapi disusul deui ku Gusti Allah, fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakeunaan ku rahmat kaula dunia akhirat. Fasaktubuha kaula netekeun kana rahmat kaula terutama di akhirat ieu lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat. Nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema nu ngimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat 3 hiji alladzina yattaqun 2 wa yutuna zakat nomor ka 3 yu'minuna biayatina nu ngimankeun ka ayat 3. Mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga tel ladzina lil ladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nomor kedua cik Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat hijau zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kulla syai' kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah, bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil.
bahasa imankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantap ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat oge ka jelema-jelema nu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi mah. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia. Ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikeun rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta mun urang khotbah teu make eta teu sah abeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan urang mah lain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun keun gaya tetangga abdi mah mung surutkeun Gusti coba ngadoa si kos kitu ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak pamustungan tambah doa masyaallah takuna tetangga kos kitu gak doa kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geuskeun bae abdi mah urusanna teh malah urusan Gusti ka abdi mah ikhlas gitu mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti kiamat na dulur Gusti can orang ngadenge urang ngadonga kitu urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae ya Allah cagerkeun abdi Gusti adapun tetangga mah kajeun garering ge apanya ngadoa si kos kitu tah Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali ngadoa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Qur'an kitab samawi, Injil kitab samawi, Taurat kitab samawi, Zabur kitab samawi. Tetep aja akur. Di jero Zabur Taurat Injil eta teh nauhidkeun ka Allah Al-Qur'an atuh sarua di jero kitab Taurat Zabur Injil Zabur Taurat Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an akur pada kitab samawi mangerankeun ka Allah sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah tah mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu
sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bunga lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararungah lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup gede. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ke ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Qur'an bakal kakenaan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi teh nu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararagihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunayana fit Taurat wal Injil tidak kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mentek begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi Rasul. Kangjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hei Muhammad huda udang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna beuh lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup. Cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya paham Siti Khadijah ieu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi ieu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Tauratna aya lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dijatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh mimiti rambutna, pangambungna, cepilna, damisna, angketna. Sia mah nyaho teh bahasa naon eta? Manyaho sia mah hese. Geus satu bahasa urang bae, buukna, ceulina, irungna, bibirna. Asana jore. Asa teu sopan teh. Pan sia mah disopanan teu ngarti. Naon angket, naon damis, naon pangambung. Puyang cenah mah ka kiai. Sakalina disogolkeun, asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi. Pan aya kieu bahasa teh. Ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan sopan ngaranna ari si Udin anak keur molor asta ai ka anak ulah kulem putra teh nuju kulem sopan amat lain di Sunda mah ai anak keur naon tuh keur dahar ai rama pun rama nuju tua kan sopan. Masya Allah ajengan anu pupus ai jawara teh anu main koprok modal ai nu tukang leuleumpangan teh paeh
urang mah lain woi baru kiai anu paedak teh asana senep kana hate teh ku bahasa bae beda bahasa ge masyaallah nu mantak urang teh aya muringkat bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang coba ge urang di hareupan ku pemajikan aa haju langsung bae duit neng tah duit deng aa bade ka mana aduh asana aing asa njot-njotan geunaheun kan diaakeun gitu eta mobil kanggo neng bagus masyaallah kakarak ge aya 3 aa geus bebeakan kabeh masyaallah coba emang aing sia di ka mana gitu ka salaki ngomong ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu puyeng tak tadina urang endek jadi henteu teu bahasa teh aa ngeunah kana hate mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa na doang nu teu kuat ka dieu heula sakeun deung aa Fudoli aduh udang kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya aduh ya karib teh kos kitu da doang teu kuat ge bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh be masyaallah orang masogol dia geus madang can oh kasalaki dia geus madang atuh pangnyokot jodong kudu cokor bae ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia masyaallah bahasa nah ieu alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantak ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardambas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak di kitab Taurat di Injil pop jeung sejen-sejen deui kitulah ngaran Kangjeng Nabi di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq wa indallah munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun Toha Muhammad Yasin kitulah ngaran Kangjeng aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa nu Kangjeng Nabi Muhammad teh geus tertera dina Taurat jeung Injil sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9 nomor kahiji ar-rasul yattabi'una ar-rasul nomor kedua an-nabi nomor katilu al-ummi hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah
Umi hartina umi tara nulis tara maca umi sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi nu mantap teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu sanyana kaula teh bangsa sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu tara nulis tara ngitung tara maca ummi tilu nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf nu selalu merintahkeun kana ma'ruf Kangjeng eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf ka jelema teh eureun-eureun ditahan hade bae kade aranjeun teh kudu salat kade aranjeun kudu puasa kade aranjeun teh kudu ngazakat kade aranjeun teh kudu haji ya'muruhum bil ma'ruf nomor kalimah nawayanhum anil munkar Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran kade ulah mabok kade ulah maling kade ulah zina kade ulah ngabohong ulah hasud dan selanjutnya iyalah tugas Kangjeng Nabi amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar genep wa yuhillu lahumut thayyibat Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal kullu mas tatbasahul Arab setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab secara umumna perwatakan lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab mana kerukut lain sebenarnya ka kerukut doang urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab lamun cek urang Arab bagus mencek urang Arab teu bagus haram matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan terus diangsong-angsongkeun lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith pokona ieu timbullah asbah wan nadzair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab nah dijieun qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna angsongkeun kuari korma angsongkeun kacang angsongkeun cau angsongkeun jambu angsongkeun kalapa abeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh eta halal angsongkeun orai apa ini tah orai haram lantaran watak orang Arab embungeun jol bae aya lindung non lindung belut cak orang Arab wah ini mah serupa dengan ular iya serupa tapi iya makan hewan cai
sedangkan setiap menghirup dicai halal tapi ceknya rupana kos orai aing embung perwatakan aing ka orai mah haram tah nu mantak patarik-tarik deuleu bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal deuleu sarupa jeung oraina ngolosot-ngolosotna aing embung haram nu mantak dinya patarik-tarik cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai maka dibuatlah ijma ulama panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge nu mantak aya bae kitabna kitabul balut fi bayanil belut siapa pajar bohong bae aing aya terus teu ngaji jing mantak ngaji cak jing jungjang jing cisoka eta ieu keur carita pada lunas araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna gus jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'is Kangjeng Nabi teh ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram Jol bae kuari afyun Jol bae madat Jol bae kuari matu kitu ganja langsung kan coba ganja set ganja sok sengat surga bidadari kakarak tilu kenyotan doang geus seserian nah berarti ieu ganja haram tak ganja daunna kembangna haram ganja coba kuari tembakau Garut biasa budak haneut doang euy waduh kaung rasa samsu ya teu naon sok bako Madura bako NTB bako Garut bako Palembang eueuh nu ngamabokeun berarti kan henteu mabok bako mah nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok atuh tinggaleun dak atuh tinggaleun ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah je mentak udah sok terbawa arus aji heula lamun teh mah eta ganja haram jelas sedot usia sakali sedotan dua kali sedotan geus weng ngaju muka calana bae nya weng rokok usia deh moal mabok rokok paling tunduh aya anu tunduh ku ngarokok cager aya anu cager ku ngarokok gering artina sing ada kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram sebab naon al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal wa matan tafat intafat deh naon elatna elatna teh natni ai elatna ni teh bacin ieu teh elatna ti bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazorohan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tarkumalayani tidak sawarena bagus husni islamil mar'i
Islamna seseorang ninggalkan perkara anu henteu berpaedah atuh lain rokok bae kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok kancing jas di naon manfaat eta sia aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan can tasawuf sia tos kitu mah aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia hayo sia tatar ku malayani hayo terus lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram sebab geus teu berpaedah nanaonan atuh eta tasawuf nu kitu ngaranna mantap kudu boga guru dek tasawuf mah ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram kamakola didalilan kunyana dalil mending mun bener didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tanti kiai pan kolot coba ai praktek atanbak haramun tanbak tembakau lamun al afyun beda al hasas beda mantak tasawur heula tuh naon tanbak naon afyun naon hasas naon hasis atuh kudu hiji-hiji ditasawur ulah waka dihukuman beuh imanna di jelema-jelema udang-udang nanya gede ngaharamkeun rokok make pikir wah enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge nu ninggalkeun lain umat sa Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji nang sa nang Allah sebab naon sembarangan ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui aslina haram-haram aslina makruh-makruh urang teu bae deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh kuari diharamkeun rempag sia kajeun hukum rempag sia kajeun hukum deh parang sana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah teh ulah nyana diharamkan korupsi embung nyana diharamkan sogok menyogok embung ai urang di bawah kita ngaharamkeun rokok ke heula dak dah dasar bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum je atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habek sakalian ye tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung yen hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh min babi tasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyeun hukum-hukum sorangan tungtungna kuari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa ngahukuman sia cak Allah sembarangan ngahukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha atuh ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit saeutik abdi teh haju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit timun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol berjial ya tobat dan hese kasalahan hukum matak daun tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah matak naon sih jalain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisaan jasa dokter
Wah, ini paru-paru. Ya. Ini larangannya jangan merokok ya. Udah, jangan merokok. Jarak ke kantor saya tinggal rokok. Dokter. Pasien kadinya, dok, tadi katanya jangan merokok, kok dokter merokok? Nggak apa-apa sedikit, mah. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah. Mati mah bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya, itu deh. Jadi dokter sekos itu. Di Indonesia. Iya, itu di Indonesia. Dokter Rianto, almarhum Dokter Rianto kan akrab jasa jeung abah. Mun ka dieu nya mere obat, dok, iya obat ini. Dok, ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah nggak apa-apa. Kalau ini baru udah kasihkan aja lah. Seknya babari Dokter Rianto mah. Jadi orang kerja itu ngerokok banyak nak. Kuku udah ditanya, dok, kok ngerokok? Nggak ada penyakit, nggak apa-apa sih. Yang ada penyakit nggak boleh ngerokok. Udah kita sama-sama ngerokok. Jarum deh nyana ngerokok nak. Atau jengkula dirinya di kantor ngerokok bae nama tuh. Jadi nyana mah kantor kedokteran ge bau rokok. Wah Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah, naik cerita hukumna sakadar mah. Buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun nya ngarokok lagi digulung ngarokona ngarokok giliran be urang ngarokok ulang ngarokok sia nya ngarokok aing urang teu meunang apa aing mah capek sia mah henteu katanya tadi pareuman nya urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nya ngarokok. Nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok. Adekeun rokona tuh. Henteu teh mah leuwihna kadekeun mah. Nah eta ngarokok biasa. Kiai Prawira ngarokok. Maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji. Ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana. Juman bisa, Syamsiah bisa. Geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nya nama aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina ngantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkan ceknya hai orang mantekan orang ukudul jubanan orang jammu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokoknya atuh Aisyah tuh bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun itu ngarokok masalah je kene-kene hajo teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji can nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mantap ngarokok abeh dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajeuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan kaliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marlak non tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atuh teh mah undang-undang negara pek bae bisa macara Singapura ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta namun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak namun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nyana tugas orang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Ya, atuh kita tadi bae mentas ya ka aing.
ya Allah ya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang ieu mangan sakitu bae. Wa yad'u 'anhum israhum wal awlal allati kanat 'alaihim. Jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia, kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia. Contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri. Jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh. Ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat. Mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau wa yad'u anhum israhum wal aghlal. Lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh, apakah mabok, apakah zina, apakah maling, jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting. Tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa, nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantap falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, maka ari jelema-jelema anu arariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ulaika humul muflihun. Tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi, nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun. Etalah jelema-jelema nu bahagia. Nu kebahagiaan naon? Anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai. Bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah, urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat. Lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun, boga imah nu mewah ku urang dicicingan, panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun, boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun, sawah ditinggalkeun, pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun. Engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan, imah, sawah, perusahaan, keluarga, siap henteu urang. Mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat. Bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan, nang ti mana, ka mana digunakeunana. Hayuh sia, kitu keneh imah, kitu keneh sawah, perusahaan. Sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan, kena-kena kerja di DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat. Itu keneh jadi pengusaha, orang kokomoan, hotel mana bae dibeli, bikang mana bae, awe mana bae, kumanehana ditumpakan. Hehehe, sakedeung deui sia bakar ngalengkah. Tiada nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene, Isya masih berjamaah kene, magrib berjamaah kene. Jam 7 maot. Da kumaha? Mending lamun urang geus boga bebekalan. Ditanya salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya. Ketika ditanya kan mantep.
tapi lamun loba sangkutan-sangkutan orang duh ditajaku Gusti Allah. Nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jelema nu iman urang alhamdulillah iman, wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang. Ciri ngamulyakeunana wayah muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge. Wayah rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang macat mawa aku hiji gitu dan dihareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah. Nah iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganna ieu urang keur ngaji kan nulungan Kanjeng Nabi ngaranna. Ieu urang nulungan Kanjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji. Di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana. Di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana. Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiai na Kiai Golkar. Oh, lain deui teh masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh mah bener sia. Sebab nyanana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta? Kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoeun. Pribadi. Oh lain kiai kos gitu onam sama. Aya alasan tertentu hai gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kanjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, gas, kiai mah pandari bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah tanggung kula mah paeh ge emang sia berani amat buat aya jasa utang kula geus lah aduh sudah teh murni teh jawara masyaallah dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula gelanan cara akidah orang nyahokeun ka Allah zatna nyahokeun ka Allah teh asmana nyahokeun Allah sifatna nyahokeun heula ka Allah carana ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji Tijang ngaji Sanusi ngaji Umul Barohim kabla dituna urang boga guru engke khusus anu nyahokeun rasa urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakara carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong Allah ayat naon dalilna ayat dalem lanana bener nu ngarizkian salah nu ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha pinter oge sia hebat sia bener oge gas bagus balik ka imah Jageron dagang pai pancena naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat bat teu bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli kiai mun bersyariat kene bisa dibeli muana bae geus kiai muana bae moal sanajan udang-udangna gede bersyariat kene bisa dibeli moal kuat kajen gugumah ge saudara sekalian jangan sembarangan pemerintah kita itu enggak beres nakal dengan demikian hati-hati kita cari kelurusan kejujuran hebat amat di ceramahna Waalaikumsalam Pak Kiai yang kemarin ceramah ya saya tertarik ya. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya.
Seramadanya saudara-saudara sekalian, kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna, Assalamualaikum. Isa, abi usul santri bupati. Bade naon ieu bingkisan sabaraha? 30 juta. Turun salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan ka bupati nu aya bae. Endek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Terus ya maju dulu ada ka kenca bae. Ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah jamul jawame nih geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame. Jamul jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab naon? Encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah. Tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna. Eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui. Moal bisa dioyag-oyag kejen kuku magi. Isin ke Allah, sieun ke Allah, dibunuh sekalipun, loba nu diserem. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara, mempertahankan hukum. Isin ke Allah. Imam Bukhari diseret. Isin ke Allah keun bae. Paling paeh di dunia mah, tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah, dibere sorga. Tapi kiai syariat mah yang senang di dunia, di akhirat tadi perhitungkan. Nu mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia, umumna khususna di Indonesia, silakan. Mantak masih kene aya ahli hakikat, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya, nu mana sih kiai? Eta mah rahasia. Teu bisa sanajan sia di bejaan, engkena puyang ahmadnya. Sebab naon? Atuh ahli hakikat besarua babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum. Malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna. Nyana mah tunggus datang ke hakikat, Pan. Indah jas. Tuh. Eta kan melalui toriko. Toriko melalui cobaan-cobaan. Nukus kuku ku guru urang sok didongengkeun teh. Jelema bertoriko dek naikeun. Kan naikeun rasa. Lain wirid toriko mah. Wirid mah babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Barang beunta cauna gede illallah illallah lamun cauna letik illallah illallah. Aja tarekat kos kitu heran deh. Lain tarekat memindahkan rasa tina teu sieun jadi sieun, tina resep jadi resep, tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah guru tarekat ya abang dek naikeunana make cobaan murid ada sia geus diberet tarekat guari dek ditaikeun pan lain wiridnya nama cara naikeunna ya ge ha saurang-saurangna neangan kotok sanggeus neangan kotok bawa ka dieu sanggeus dibawa ka dieu terus lain diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema nya lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang eta silakan dah angkat kabel maruli kotok bebeja ieu sedang surah pejek pencet kabel aya nu mencit di kolong luak liut nya sasa lulus asana aing aya nu mencit di kebon kirai lulus asana aing aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem aya nu tipeting bae tipeting peting pencit neuleuh aja nguk kumaha kabeh di bawah ya kiai ya di mana mencitna abdi di kolong bale aya nu legeun teu aya tenan sia abdi di kebon kirai aya nu leuleuh teu aya sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali sia abdi mah ti peuting mama eueuh nu leuleuh abdi ge teu leuleuh dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna pajar hebatnya sebenarnya tinggal nusa orang mau kotok hirup pan siapa tadi pencet
cerekan ku mah henteu kunaon hese mencitna kunaon tuh hese cak mama ulah ka